Bah, ganti apa aku cacing. Oh, hayang jogging. Tari juga yang jogging mah tadi tonggo di dinya, oi aya jalan nepi ka ditu ka jembatan tuh ngareunah pari jogging mah. Nya kunaon make hayang jogging? Lain hayang jogging, ganti eta ku cacing. Kita tadi eta ngusep nu ngutik-ngutik. Oh, hayang leutik, heeh. Nya make hayang leutik nanti awak geus we segede kitu. Nya kunaon make hayang leutik awak? Jeung rek jogging maka ditu heula tuh. Di ditu jeung di abah di dieu ngadekul heula euy ieu bisi anu nyangut. Jeung we rek kunaon teu make hayang leutik deui? Lain erek jogging hayang leutik. Eta ningalikeun ngusep manikot jiga anu kenor eta. Oh, hesena motor. Keun we lah hesena motor oge mana naon. Ning tadi ge tadi yeu dibawa. Keun eta make hayang leutik-leutik geus we segede kitu. Ai hayang leutik ketang jig rek jogging mah mangulahan. Nya naon kitu ai kana motor da teh nanaon ninganan. Lain hayang leutik. Eta tita tadi mani eueuh nu ngutik-ngutik. Nanyona ge mani geus kenor tuh eta na teh, kenor. Eta nanti ganti atuh. Hayo ngusep ti baheula manikot getol. Ngarampeol mah tadi mah lin ku gede awak maneh atuh. Panjalana butut atuh. Ai maneh. Jalana butut ka dieu mah ngarampeol teh lin goreng motor, lin awak gede. Gitu tah. Kudu apal ngarampeol mah. Kudu ngegeprek ieu mah ngarampeolan teh jalan butut eta mah. Jadi kana ban teh gutak-gitak gitu. Lain soal gede awak eta mah ngarampeol motor mah jag atuh motor mah. Ye lain ngarampeol motor. Eta tita tadi titah ganti epana ku cacing. Oh, jing rek jogging mah ka ditu teh tunggal kaganeng. Ayo we teh teh di babarawakan hayang jogging jing tuh di ditu maksakeun mah tuh lumpat ka ditu tuh. Ngareunah di ditu tuh aya jembatan, aya bendungan tuh ngareunah geura nongkrong teh. Bari jogging jing. Abah mah darek di dieu nungguan ieu euy. Bisi anu nyangut. Jogging we sah nu arek jogging. Kita tadi kaluman nenyokeun eta tah nguseup. Kalah nguseup ti baheula. Nguseup ti baheula manikot getol. Tuh ngarampeol tadi mah cek abah oge lain ku gede awak maneh. Ku ngarampeol motor tadi mah pan ieu na sebleker nangan hiji nu tadi mah jalan butut jadi ngarampeol teh tadi mah jalan faktor jalan nu tadi mah entong make nyalakeun awak maneh gede tapi jig we rek jogging mah nam rek jogging mah dianteur tuh Lain jogging we saha nu jogging we hayang jogging. Eta tita tadi ganti tah epana ku cacing. Nguseup we ti baheula. Salila-lila. 6 rek jogging mah 6 jig hayo we garawakan hayang jogging jig tuh di ditu tuh aya ngareunah jeung adem jeung ayem lah tuh pemandanganna ka ditu kana jembatan kana bendungan geura jig. Ih geus mal balik jeung saliwang mah. Atuh lain kitu leumpangna sing rada gancangan ngebut ameh ngesang lain kakatayepan kawasan nu neangan batu gasolin.